jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asom mah istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik seetik solihin wali taslim, naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon? Ceknya boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajen di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula mah tenang ceugana. Eta urang ngomong maneunaheun kan ya. Heuh bangunna ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi halan kok kotok asane. Tah mantap kula tenang jak jada. Moal. Ku ajeun kuku mah ge nukula tetep nukula bae. Nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho. Kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang. Tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya, geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup. Tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah. Tayatalah Hatim Asom hebat. Ditanya deui nomor kadua tina opat naon? Nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah salat duha, komo eta mah salat anu 5 waktu mah
kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheulana dua aya bae tanu ngajak bisnis tuh ngaji seuri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masam iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas orang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawora aja dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan ngeunaheun kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh orang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang orang nu maot keur tahlil senang orang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna ulah seuri lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek atim asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil ladzat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tah ieu nu mantak urang haju dae ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh aju segala kemana di lebaran coba bejakan kemana tuh solear tuh ngakurkeun banget sama jeung Zainuddin tah jeung Pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wari teh bulan kamari mah aya atas sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyed sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah mangge awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna anu ngojek teh naon ngaranna Grab mangge sewana Cina marake sakieu ji cek teh ieu aing urut kamari bulan puasa tapi mangge sewa kos ieu lah cek nyana teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet ku dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek nyana jangan ke depan atuh cek nyana jangan nempel tuh gak enak cek nyana aju nempel Gojek tolol cek nyana teh nidangin jasa jadi ping-pingna putih nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh jadi itu bulak-balik teh boga sewa na kabeneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti atuh meureun gogodan teman ti Gusti ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakna ieu sewana nu kos karari beta seputar lebaran teh bu kamari maing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cek kene nang tangan kieu cek tah ieu lah ngerenjed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji be sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang aju terus bae ga urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sakeude kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak bret ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang
dihareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeulean nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot kieu di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna lurah misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleun nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi dinya kadeuleu oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu nu kamari teh nipu teh kadeuleu nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha mudahan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya deki rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees nya teu hees teu sieun eta jana teu sieun teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju leeh ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang basa di Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ye datang ka liput luar misar mah 1 meter ti luhur luhur cenah tah ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakinna azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar
geus model kos kitu bab kesang walakinna azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya. Nah iyalah hatim asom hebat jasanya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kedua amal tuh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dik dihudangkeun saur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabade carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh orang geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh ya penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep atuh cinta teh resep teh dunia teh atuh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon sih nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tuh deui urang aya urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik
atuh usaha mantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah, ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, sagala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usaha nama yang kebutuhan orang, yang kebutuhan pemajikan, yang keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu ye. Jahe ka harti ta ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup depan deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di hareupeun masjid, nyana ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah. Ku ari deuk ditawakalkeun, dipasrahkeun ka Gusti. Abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid sholat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang na ge nu Gusti, anu maling ge nu Gusti, sabada Gusti. Eta hebat tah jelema tah. Eta hebat tak kos gitu karena papasrah. Sabodo Gusti geus pokona we. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh segera tah segala ke nu Gusti sabodo Gusti bae segera. Leh. Geus ye bae nya geus. Aya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing deuk balik aing ieu naik naon segera. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah. Geus beres menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dinya. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nyana, kakarage nyana neuk balik. Tanya ku nyana, "Ayeuna onta tas di mana?" "Kula pamalingan," cek nyana teh. "Aju, kula dibawa." Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana. Begitu ngalawan disempring leungeunna. Leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik. Bawa. Ente kula mah deuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah aya nyaho. Cek nya ulah aya nyaho balikeun geus ya. Aduh aing teu meunang nyaho cek nya. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal, dek hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup. Atuhun bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang. Hate mah henteu. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Ingat ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun. Aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu. Nah, aya kotok jalak. Sia cek jalan teh. Watu eta diudang, kotok jalak teh atuh cepat. Geus teu beunang. Balik deui ka imah. Nah, cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacok kotok. Bacok kotok. Keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tangkal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku aing deuk di dahar. Sakiana tadi pacok kotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ye.
tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut